Allah boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh Maha Pengampun. Dihina, diledek, dicaci, dimaki, asa kampura urang kasasama, boro-boro si eta datang ka imam minta hampura dina henteu mangsa bodoh, da urang mah asa kampura. Allah Al-Ghafar Maha Pengampun, maka urang ge makhlukna kudu bisa asa kampura kasasama nu geuleuh nu rujit nu cuan nu ngewa ka awak urang. Selesai. Matak seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, tah Al-Ghafar teh. Seuri kanu baeud. Bapak balik teh dieu pamajikan baeud, seuri we geura sok. Haha, mamah baeud insyaallah di dagor termos tah. Saya foto heula asa benar. Ada nih. Ada nih. Ibu-ibu ulah wara garumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, buruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur, Bapak Camat, Kades Kadus, RW RT, BPD Lebe tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon magejeng dagang jawabanana hayang untung. Mun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon magejeng tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter ditanya naha bet ka dokter jawabanana hayang cager. Jadi jalma teh puguh tujuanana dagang hayang untung, tani hayang hasil, gering hayang cager. Ta ari ieu pangaosan sabenerna hayang naon? Cek ibu hayang menang ilmu, dah hate mah hayang nempo urang. Lamun bener ieu deuk nareangan ilmu, kuring nanya ka ibu, da ibu teh geus ilmuwan, da kuring mah teu boga ilmu henteu. Da sebenarnya mah orang Tasik teh kiblatna Bandung, pasantren aya di Tasik, matak ilmu mah aya di ibu aya di bapak. Bisi bapak teu percaya, ibu-ibu orang tanya, "Bu, aing ngomongkeun batur dosa?" Geus apaleun. Ai popolotot ka salaki dosa. Panas ku harta batur dosa. Ngogogoreng batur dosa. Ngewa ka batur dosa. Tah eta teh ilmu, nah atuh teu eureun. Matak ari ilmu teh sebenarnya naon geuning karek bisa ngapalkeun, geuning dibawa kana amal mah eta nyaranaho ilmu migawe mah encan. Matak ulah nuduh kanu jauh ulah neang kanu anggang cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Tah ilmu teh cahaya, al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang boga ilmu tapi hirup poek wae acan. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud sok di golongan budak nepi ka kolot bab tahajud pasti apal ngan ditoong tina kicip kieu mah da kicip beureuk hees.
kabeh ge nyararaho ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin aya di jalan budak yatim aya hareupeun Indomaret berarti umat Islam karek nyaho dalil sedekah mere mah henteu. Matak hakikat ilmu teh al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya. Kabeh ge apal ustad ge nyararaho jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea watasimu bihablillahi jami'a tapi naha aya keneh ustad sok pasea. Sebenarnya merebutkeun naon tad? Matak hakikat hirup teh al ilmu nur ilmu mah cahaya. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Jawabanna ngan hiji qalbun salimun hate bersih. Keur mah hirup bodoh katambah saban geureuh ka batur. Bodoh wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaleuyek batur. Karek jadi rakyat wae geus sombong komo geus jadi pejabat moal teu nipu rakyat. Keur miskin wae panasan komo beunghar moal teu adigung. Matak rumus hirup mah hampura tangtukeun mata hate. Jadi dina pangajian teh nu kudu robah teh lain tiung jeung baju. Hate. Ieu mah Senen warna bodas nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo hejo kabeh, rebo beureum kabeh, kemis ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju. Tina ladang pangajian nu kudu robah lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena. Punten bisi di dia aya santri pek mas santren sing luhur guru sing loba kita baca hadis aji Quran sing nyata ngan tanya awak sorangan mun hate ngewak kene ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur ijid ka batur panas ku batur ilmu teu matak ngarobah dirina boro-boro ngarobah baturna. Matak pek robah teh eusi hate ibu anu culangung kasalaki bubar ti dieu geua tangkep aya. Kasalaki bakal nanya kunaon mamah jadi lebay uih ngaos tobat. Artina aya perubahan eusi hate matak ilmu teh gunana teh keur ngoncoran mana da moal katempo oncorna deus di lain lampu tapi katempo oncor akhlakna. Lamun ilmu napal dina sirah ngajaga pikiran, ilmu napal dina cepil moal ngadenge gosip, ilmu napal dina panon moal pepelotot ka batur, ilmu aya dina bibir moal ngaledek ngahina batur, ilmu aya dina hate nyacas bodas tur bersih. Katoong cahaya ilmu ieu mah di tempat-tempat nu garap lagi ilmu parasea atuh poek lur ah. Matak neangan anu asli teh hese, ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu. Iya teh nu hadir teh kabeh ge palsu bah. Sagelis-gelisna ibu make make up aya 11 on sesengitan ongkoh aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita ieu mah nu katempo, ieu mah nu kadenge, cantang tu anu karasa. Matak ibadah teh lain katempo, lain kadenge, tah kudu karasa. Bapak salat karasaeun ku tatangga, mak nya bubar salat ngomongkeun tatangga. Iya pengajian karasaeun ku salaki boro-boro bubar ngaji bae hampir ngerobos ka salaki. Matak ibadah teh lain nu katempo lain nu kadenge tah nu karasa. Sing karasa ladang ibadah urang teh tina ladang salat bakal karasa sidqul qauli alus ucapanana, tina ladang salat layyinul qalbi leuleus eusi hatena, tina ladang salat tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatanana. Tah salat nu karasa teh eta omongan moal nyiegeung batur sikap bae bakal sopan ka batur ieu mah lain nagog wae hirup teh. Nu beunghar asli palsu beh palsu. Dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Imah hiji hayang 2 BPK atau sertifikat kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun, imah 2 mobil 2 cek batur toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Matak ternyata urang teh keur melaan kapalsuan. Nana gerhana asli palsu pek we. Palsu. Bener jamaah tasik ngawaranian. Wani ka urang nyebut palsu. Kuring asli palsu, heug cek bapak palsu, oke urang buka palsu. Ceramah jika nu heueuh nyaah ka pakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu jeung bapak teh karek lalajo ceramah kuring pancan lalajo bageurna kuring. Besi ibu jeung bapak hayang apal asli kuring naik panitia RW ka dieu sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nyaah ka pakir miskin punten salira mah lain bereun lain mobil boga sawah boga imah boga berarti lain bereun
cing teh aya naon PRW aya nama kieu we da piraku mere kanu lain bereun di dieu teh loba pakeun miskin hampura amplop moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pancek salira kudunya aka pakeun miskin daripada dibikeun ka salira urang bagikeun ka pakeun miskin kumaha cek kuring geus nepi ka dieu tong ngulem-ngulem deui palsu matak bisi bapak jeung ibu hayang apal aslina saha palurah asli palsu wah ampura palsu hareupeun rakyat palurah teh lurah kades boga jabatan SK ti bupati eusi mastaka mah mikiran MBG jeung koperasi merah putih ternyata manusia teh keur melaan kapalsuan kade salat urang ulah melaan kapalsuan tiung ibu ulah melaan kapalsuan pangajian urang ge ulah melaan kapalsuan bongkar saha urang sebenarnya atuh tiung ngaguyupuk hepek tuluykeun alus kudu kitu cek agama ge ngan wayahna nu kudu ditiungan ulah ukur buukna tiungan ceulina tiungan panona tiungan bibirna na teu era tiung ngaguyupuk ngocobrot ngomongkeun batur na teu era tiung gede kana gosip barareuki na teu era ari tiung ngaguyupuk ka salaki popolotot yai eta tiung tempo saroge ibu pamagat beru tereret lebok matak mana gerasok alam nyata na urang mana alam nyata na urang mana matak nu ngaran hirup mah tong sombong ukur disebut nana gerhana toong ku bapak ustad nana gerhana hoream disebut ustad lagi sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad ai gawe geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur pan ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu ngalaman baru eta mah lain tahajud asam urat Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayur dibikeun saha Nabi ustad teh warasatul anbiya sing gebleg ka era tad penta jam tangana dibikeun moal halus awak pangajian hate suudon panya urang bareres kitu ieu si hate PT rarudet kieu lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun artina ibu lalajo kuring lalajo salah kuring lalajo teu balik kuring balikeun kana awak ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun geuning urang teh batur teh urang mata geus disambat ayeuna tong loba teuing lalajo kagoreng patutan batur ahli maksiat cantang tu ka neraka ahli ibadah ge cantang tu ka surga ahli maksiat cantang tu ka neraka Pak naha tubu ilallah taubatan nasuha keur naon aya ayat eta cek Allah teh gerah tobat sakali ribuan dosa dihapus ku Allah tobatna sakali nu paling paur mah urang ngaran-ngaran ahli ibadah tapi sombong bebeakan sombong sakali ibadahna beak luar biasa tuh mata hirup mah ukur disebut ta ibu disebut gelis keur ngora daya mah geus kolot mana eta matak memeh ceramah kuring nyarita kade ulah gumeulis teuing nah kudu sadar diri geus karolot gumeulis mun aya budak ABG datang kuring sarangeon nana gerhana antep ABG deuk gumeulis ge wajar nini sarange ustad jongklokeun nah iya geulis teh 30 ka anak 30 kaluhur mah geus eueuh nu ngaran geulis sok mana awak geus robah sagala geus robah ai gumeulis jiga budak ngora wae cing atuh geura tarobat matak hirup mah ukur disebut beunghar oge pan kudu miskin matak jelema beunghar ulah sombong justru kudunya kanu miskin moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin matak nu beunghar teh boga tugas ganda hiji salat dua sedekah ku hartana keur naon beunghar gedong sigrong eueuh nu nganjang keur naon gedong sigrong eueuh nu nganjang da eta atuh beungeut nu gableg gedongna pamatukna kuat baeud wae gedong mah heueuh lega gedong mah heueuh sigrong nganu bogana rudet horoream nganjang lagi hoream talung kene ngareupan jelema sangsara imah butut bari bilik malolongo aden timarana tos ngaos ka dieu heula mak boga opieun ieu aya bolu
tempo nu sangsara loba jelema nu nganyang da lain nempo imahna tah nempo marah mai budina beunghar eueun nu nganyang kunaon beungeut seuseuh lain kalah ka ai dipoto marake filter beungeut mah lain di filter dipiara tuh ya matak nu beunghar teh kudu nyaak anu miskin sabab moal disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin bari nu miskin mah gede jasa aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangheulana nguburkeun si miskin aya nu maot pangheulana tahlil si miskin matak lamun di Tasik ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan urang teh butuh ku batur matak naon urusan urang kudu goreng jeung batur urang butuh ku batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur pada batur nyeun imah urang acan tuluy amok eta mah panas ngaranna pada batur boga gawe urang acan tuluy keheul eta mah sirik ngaranna rudat jelema kitu patut mah batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli sawah ratug angen batur nyeun imah muntaber batur meuli mobil paeh disiksa ternyata lain disiksa ku Allah lain disiksa ku tetangga tapi urang keur disiksa ku perasaan diri sorangan weh bener kudu era toong dompet loba duit lamun bener loba duit nah yatim diantep lamun bener loba harta nah anu sangsara bet diantep kudu loba era hirup ma al haya'u minal iman ari era teh bagian tina iman ibu oh ibu ge kudu era ari pangajian mineng ayeuna sesentak wae kudu aya ka era hirup dah hirup mah ukur disebut di luhur ge aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat jadi pejabat eueuh rakyat punten moal jadi RT acan mata hampura ayana pejabat teh karena ayana rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat teu butuh waos nyoros tos nu penting mah aya buktos ulah demi rakyat si gede wados ya caritana mensejahterakan rakyat otentik data rakyat nu mana nu geus sejahtera tong bau sungut teuing digana ceramah kieu mah bihang dipake deui paduli teuing teu kudu riweuh nu penting kudu nepi nya na maruk kandek jadi presiden moal nare maruk dek jadi gubernur moal na maruk bakal jadi bupati moal na maruk bakal jadi wali kota moal tanpa rakyat saha maneh mata geus jaradi teh turun deui atuh ka rakyat sabab urang Sunda mah butuh rakyat anu nempo jeung butuh rakyat nu ngadenge geura denge tuh loba yatim nu teu sakola geura tempo tuh loba rakyat nu kalaparan nareuleuh atuh oi ibu teh satuju kana omongan kuring ngarah ditewak kabeh maranehanana mah batuk saeutik ge berobat na ka Singapura ka Brunei ka Amerika bari ulin jeung keluarga coba rakyat leutik boga BPJS kalau loba ditolak ku rumah sakit teu boga jaminan duit nah hese asupna paribasa eueuh ruangan ka mana atuh ruangan peda nu sangsara nu datangna meureun oi kumaha sepuh bapak teh satuju begitunya oh iya tuh bapak nu ngomong gitu na ya tuh ulah nganggap diri di luhur tanpa aya nu dihandap tah kaum lalaki entong sok ngajago teuing tanpa awewe mah hampura asal didukung matak hirup masa benerna silih pikabutuh kusabab hirup silih pikabutuh maka urang ulah goreng jeung batur da urang teh butuh ku ibu make tiung menang saha baju menang saha imah menang saha ibu gering di ubaran ku saha ibu ngalahirkeun dokter saha ibu hamil ge ku tak ieu pangaosan pi omongeun teh tah
bapak-bapak di ditu moal teu kieu paingan budak nu kadua gede irung maka jeung hamil ku batur nyameureun ku salaki mata kunaon bu ngompo lain di pemper heula atuh ya mah cilaka matak hirup teh kudu silih hargaan jeung batur da urang mah butuh ku nana gerhana ge bisa katasik aya dua nu berjasa hiji jamaah dua nu ngulem Pak RW ngulem jamaah eueuh narek ngomong jeung temok matak moal aya Pak penceramah nu bebas hate kuring mah deuk bubar jug deuk bari gagayem pek deuk sare mangsa bodoh deuk balik jor atuh kumaha lamun jamaah bareli kabeh atoh beres ceramah dahar pan anger bayaran teu kudu riweuh matak manusia adalah modalna gumantung eusi hate lamun jelema modalna eusi hate bakal bisa silih hargaan jeung sasama hirup jelema beunghar ngahargaan nu miskin jelema pinter ngahargaan jelema bodoh jelema bener ge ngahargaan jelema salah ieu mah nu salah disalah-salah atuh nyegag nu salah mah lain kudu disalah-salah lamun bener urang bener kanu salah kudu atoh aya nu salah geura oncoran jelema salah ieu mengaku bener tapi nuding wae kanu salah deuk bener kumaha si itu lamun dimusuhan kudu bener geunah aya ceramah loba nu ungeuk demi Allah bapak-bapak umeureun ngarti matak ilmu teh sing bisa ngarobah eusi hate lamun urang disebut palsu saha atuh aslina innallaha ma'ana hirup nu asli mah hirup bareng jeung Allah nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya tadi geus aya pan tina sambutan nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya isuk ngayakeun pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan kieu oh geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok nana gerhana ceramahna jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal nari ibu suudon geus 2 kali astagfirullahaladzim ieu mah ceramah beuki lila beuki doraka mending bubar ka ditu lah lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus catet ku bapak naon fungsi ayat Quran innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah lamun kuring capetang nyarita demi bayaran berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit lola cek ibu-ibu kumaha tuh lamun diulem deui teu dibayar geus pinuh lah Allah nyebut alasan tanya itu percaya geus pinuh tuh ternyata neangan hirup jelema nu bareng jeung Allah teh cantang tuh Pak Bapak salat cantang tuh jeung Allah mana bukti teu saeutik bubar salat melak cangkeg dina kelek asa aing pang salatna manya jelema salat jeung sombong jalma sodakoh nah jeung Allah cantang tuh mana bukti eta santunan ke anak yatim kudu we dipoto nyeun status alhamdulillah parantos santunan nu dibikeun ukur 100.000 ari budak yatim ditagogeun saumur-umur ngawiwirang batur teh duit lapur amal lain malikeer teuing leungeun katuhu mere leungeun kenca ulah nyaho cing di dinya atuh ibadah teh ieu mah yey deuk tahajud nyeun status OTW tahajud bubar tahajud heuheuayan ditanya ku batur kunaon jiga nu tunuh tahajud atuh sagedeng deui Ramadan bulan Februari paragbag status Facebook alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 ka-8 status orang eureun tarawihanana wareureu jelema teh mana nu mukhlisin lahuddin ikhlas ngajalankeun agama teh mana sedengkeun jelema nu bareng jeung Allah teu hayang disanjung teu hayang dipuja teu hayang dipuji demi Allah teu hayang naha era urang disanjung sa Jawa Barat tapi hareupeun Allah lain nanaon mata kirup ukur disebut batur asa teu kudu ari ya Pak biasa teu kudu riweuh dapun maneh ka ustad nepi ka kapan kuring mah beda jeung batur da abdi ge apal ustad mah diudeng digamis di sorban apal abdi ge lamun ustad diudeng di sorban mah jamaah teh wilujeng sumping al mukarrom pan urang mah nyasab ge eueuh nu nyusul kalah cek tukang dagang teh wih deui cenah teu tiasa lebat cenah coba lamun urang balik deuk kumaha coba
nya cing teh mangga bade wangsul deui tuh nah da teu kabayang lamun kuring di udang jeung di gamis mah moal jelema wilujeng sumping al mukarram ieu mah saja jalan well kuat eueuh nu assalamualaikum. Ibu-ibu tepan ngaleut ka bumi RW ari bapak lain marenta doa marenta dipoto. Nah atuh lainna kuring mah makhluk biasa manusia biasa lain makhluk luar biasa matak bapak sikap ka kuring biasa-biasa tong riweuh ngaleut cai ge beuki atuh nu alus mah jeung cikopi sakalian akan bae ari eueuh biasa we sabab urang mah manusia biasa lain manusia luar jadi nanaonan lah tong kanang tukeun mulia-muliaan lah ngewa geresok pesek awak bapak da bapak dihargaan batur teh sebenarnya lain bapak nu berharga ngan Allah keur nutupan kagorengan bapak sanggup teu bapak lamun dibongkar ku Allah tah ieu ibu-ibu dihormat batur teh lain ibu nu terhormat sebenarnya Allah nyaeun ka ibu nutupan kagoreng patutan ibu coba lamun ku Allah dibongkar matak jelema salah kapangih bisa eureun tina salahna nu paling paur jelema salah teu kapangih akhirna deudeuyeun. Nah ari ieu nu hadir teu baroga salah beuh baroga pak boga salah ngan ditutupan kasalahanana ari batur katempo kapangih salahna matak ka jelema salah tong ngewa tong geuleuh tong ruji tong cua naha batur keur dibukakeun ku Allah bisa jadi eureun tina salahna nu paling paur urang dibuka engke di akhirat saha sabenerna di dunya al-mukarram al-mukarram teh yang mulia tanya hate sorangan salat subuh ge sok berangan al-mukarram bener teu kudu riweuh hirup innallaha ma'ana jalma nu asli teh jelema nu hirup jeung Allah mana hayang panggih ya kuringna gerhana teh hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah jelema tahajud lain jeung Allah hayang salaki bager ari ngos salaki bager sia teh mah usaha buru-buru ongkoh manehna ngadoa dina tahajud hayang bager ai geus cicing titah usaha asal lieur ka hayang ibu-ibu mah da ese ngalawan kaum ieu lah sebab kaum ieu mah lamun dina kartu mah kartu as Telkomsel memori teh terlalu kuat jeung bapak mah boga masalah atos mah 5 menit anggeus jeung salaki mah coba jeung ieu ya basa baheula ge 20 tahun ka tukang telat teh maneh teh salingkuh eta 20 tahun ka tukang dibahaskeun sabaraha giga eta memori matak innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifat urang niron sifat Allah yuk sameme Nabi Muhammad aya Nabi Adam aya Quran aya hadis aya alam aya Allah mah geus aya niron kana sifat Allah 88 disebutna Asmaul Husna disebutna Allah teh boga sifat alatif wiridkeun ku sararea di masjid ya latif ya latif ya latif ya latif na teh era di bibir ngomong ya latif di hate kereng pan ya latif teh wahai Allah nu maha lembut era ngomong ka Allah maha lembut ari hate kereng wae matak lamun ibu geus ngomongkeun ya latif balik ti dieu salaki keur sare sangu eueuh cai eueuh ya latif lembut bapak mamah sumping lembut ieu mah di dieu ya latif datang ka imah hohoak molor wae nya salah kitu teh paporihun aing pangaosan nangu-nyangu eta ya latif nepi ka teu kaciri cahaya ya latif teh ternyata nu moekan teh lain batur tah kalakuan sorangan aduh bener ya Allah boga sifat ar-rojak teh maha pemberi jadi kumaha atuh carana entong hayang dibere kuduna mah loba mere ieu mun beunghar hayang BLT teu geblek cedok gedong boga sawah boga RT dicarekan teu balik RT teh batur menang BLT urang teu nu beunghar mah lain kudu dibere kuduna ge mere pan arojak teh Allah mah pemberi tapelkeun awak urang mah hayang mere lain hayang dibere tuh pan kaciri nyaho matak diomongkeun ge Allah angeureun nu beunghar ge kokoro kanu kitu patut mah padahal arojak teh maha pemberi lamun Allah maha pemberi tapelkeun kana awak urang hayang mere lain hayang dibere
Allah boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh maha pengampun, dihina, diledek, dicaci, dimaki, asa kampura urang kasasama, boro-boro si eta datang ka imah minta hampura dina henteu mangsa bodoh, da urang mah asa kampura. Allah Al-Ghafar maha pengampun, maka urang ge makhlukna kudu bisa asa kampura kasasama nu geuleuh nu rujit nu cuan nu ngewa ka awak urang, selesai. Matak seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, tah Al-Ghafar teh. Seuri kanu baeud. Bapak balik ti dieu pamajikan baeud, seuri we geura sok. Haha, mamah baeud insyaallah di dagor termos tah. Lain hartina seuri kanu baeud kudu babarakatakan, tapi seuri kanu baeud teh ulah saruana. Pamajikan baeud kodok duit 2 juta atos mah tong baeud tak aya acis 2 juta tempo dibere duit langsung nangkep lain ta tadi tuh nanya kanu tara. Ingat-ingat bisi ibu aya tetangga tara nanya ka ibu, bisi geuleuheun ka ibu, rujit ka ibu, cua ka ibu, balik ti dieu tepungan ayeuna keneh. Bieu urang geus ceramah jeung nana gerhana kudu nanya kanu tara, pan babongok maneh tara nanya ka urang, sok aya naon, ayeuna anggeus ari ibu gelon teu. Lain hartina batur tara nanya kudu ditanya, tapi tong saruana. Itulah Al-Ghafar. Koprok bari maranehanana nu kitu tuh. Bener. Matak innallaha ma'ana teh buktikeun ku gawe. Lain ukur dina nyarita subhanallah ari hate kotor na teu era eta ku subhanallah. Ya. Matak hirup manusia mah modalna alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tinggal narimakeun. Gedong boga, sawah boga, budak sakola alhamdulillah, eta mah karek ngapalkeun alhamdulillah can katempo dina gawe. Kumaha tuh gawena, lamun ibu anu beunghar meunang BLT tolak sapajodogan, moal lurah moal narima BLT, mama rumasa imah boga sawah boga budak sakola mampu mama pangmikeunkeun kanu miskin, pangmikeunkeun kanu yatimkeun bae ngaran emak, tapi pang nyebarkeun tah ieu duit teh ka batur anu butuheun. Kitu nu beunghar nu sajati mah. Yah keprok weh. Bisa jadi nu keprokna ge aing. Bener. Matak ieu teh kuring teh hayang nempo jalma nu bareng jeung Allah teh mana, Pak? Ieu mah atuh aduh, kana saban geureuh wae ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ngewa ka batur. Punten ai Quran dibaraca, ari hadis diaraji, ari gawena mana? Bener? Ayo ibu hirup ujung Allah tumarima ka Allah teh tumarima. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg nu aya. Ai bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot atos we eta tarima. Petot-petot ge jelema. Salaki urang. Sabab Allah mah uninga ibu can yakin can bisa lamun dibere salaki kasep jeung beunghar ibu moal sanggup hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan kasep beunghar timuruan sieun dipaok batur coba anu petot deuk balikeun teu kajeun. Bener Pak matak wilujeng kanu gaduh salaki paretot kukut piara paraban eta ngetang gaduh kalenci lah. Tuh da ibu timuruan teh kunaon salaki kasep jeung beunghar sieun dipaok batur coba nu petot aya kasieun eueuh teu balik 2 tahun ge sok we sing betah di dinya. Malahan salaki teh ditawaran beger pah beli bade beger mangga we da moal galak timuru mamah mah naha da yakin hate moal beger moal payu da petot atuh. Ternyata di balik eta aya hikmah anu urang kudu pinter nangkap hikmahna. Matak hirupan narimakeun. Pan Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia geus sampurna. Mana sampurnana Allah? Eta bulu panon paronok. Coba lamun bulu panon panjang ruas atuh. Dasar kaum ibu-ibu bulu panon geus ponokan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kicep teh tuh hampang ibu tuh hampang. Ieu mah eluk-eluk kaluhur panjangan atuh nempo urang teh wajigan nu berat kiceup balik ti dieu mawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dodot bulu panon. Urang mah tinggal narima ngompol itu tinggal narima.
teu kudu riweuh sagelis-gelisna make make up make cenah glowing anger lah punuk merenge lah jeung di glowing ge anger jadi para cacing taneuh ka dituna teh tah glowingan mah ieu yo hate keur mah geulis amis budi alus ieu mah nya geulisnya haseum beungeut teh sudi nanya ge bener iya badak pek hirup jeung Allah sifat deuk niron sifat Allah kahayang-kahayang Allah kaputusan ge deuk kaputusan Gusti awak ibu geus gunut tarima ieu mah leos ka kantor desa senam 2 tahun pamajikan nu senamna salaki nu TBC na nah di mana aya senam make gamis da eueuh senam rok ponok legging ongko kaluhur you can see bujal katempo bujur monoyo tuh lalaki nu mana nu wani awewena ridho di tempo batur moal wani pak matak lalaki rata-rata begang teh naon ngabatin teh aya dicarek ngalawan atuh da majarkeun teu gaul teh padahal moal robah ku perkara eta moal awak genut mangsa bodoh hikmahna cirina salaki nyenangkeun tinggal narimakeun 2 tahun senam leheung lamun langsing kalah kabeuki meber da beres senam teh goyobot comro misro liliwetan ongko toong salaki maot teh mikiran hutang urut baso matak mengeus hirup mah tinggal tumarima disebut we bersyukur hartos keheul atuh da tinggal bersyukur hirup teh gerasa lalaki hek bersyukur jadi lalaki kumis geus bijil janggot geus bijil ngewa lamun lalaki sok buat baeud na teh era ku kumis lalaki baeud kumis rayap janggot aya manyun jiga lele useupeun mah mun kaum ieu tadek buat baeud ge mangsa bodoh kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu sanajan jiga jeruk deuk bitu coba kaum lalaki baeud dirok usuk deui mah lalaki mah ngakal kunaon pamajikan jadi baeud bahwa urang aya kurang padaringan geus kosong beas geus kosong duit geus kosong segala geus kosong sangu eueuh cai eueuh sadar pak asa dipangmeunangkeun heueuh ngan sabalikna ibu oge urang ari salaki kudu ikhtiar jeung usaha ibu ge kudu bisa narimakeun kana pamere salaki sanajan leutik balik salaki ti panyabaan rengkuh lain api-api arisan ternyata nyieun perjanjian aku bersumpah dan berjanji kakak KTP dibikeun tina 5an 2 teu kabayar nu 3 kudu tanggung renteng nah jadi bang emok arisan teh perceraian angka perceraian di Tasik itu terjadi karena 2 hal pinjol jeung bang emok nyaho cepat dedi urang oge Pak jeung teh ari di Tasik wargana lalobarana kunaon pinjol cenah jeung bang emok jeung teh nu kumaha bang emok teh eta nu ngarariung 5an bikeun kakak jeung KTP aku bersumpah dan berjanji nah na gerhana apal nya pernah ngeclok bareng urang oge lamun lalaki balik usaha ibu teh lain kudu riweuh ka mana karep cicing di imah lalaki datang rengkuh bapak gening sumping darengekeun cokot leungeun salaki tuluy suntangan kitu ceuk Islam geus suntangan cokot cai anu tiis bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katemu jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi ibu ka salaki geus dibere cai leos ibu teh bawa ka jamban bisa rek ibak ieu anuk ieu odol ieu sabun dekul salaki mandi papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopea dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh nalahunan dengekeun nyuuh nalahunan salaki pek ngomong sing hade bapana puputan kemang kedaton buah kolbu ceung ceman jiwa bapak teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula di bener ayeuna can bisa nyugumakeun jadi salaki hapunten nya ceuk urang ge eta ngaharulang ku eueuh tak komo belah dia mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang juga menang duit henteu capek matak bale ieu masjid didirikan ahli ikhlas ngaranna tah hampura lamun memang atas dasar Allah atas dasar ngabangun karena Allah punten ulah masjid megah eueuh sia
lain tahapan ibu nu kudu ngeusianana ge nah jadi nuding batur. Ulah ibarat lekoh na maca Quran tapi lekoh ngewa ka baturna, lekoh maca Quran lekoh izin ka baturna, lekoh maca Quran lekoh ngagogoreng baturna, eta Quran teh teu neurak kana hatena ukur samet bibirna. Ta ieu ge masjid ge hampura ukur gedongna, ukur mewahna, aya euseuna eueuh. Tong kitu, bro. Well, poho. Naon? Ustad cilik lah. Urang bawa ke Bandung geura. Tuh. Ya Bu. Sabab urang teh patokan paling penting ku ilmu teh jadinya gawe, Pak. Apal Quran, apal gawe na sanggeus maca Quran, apal hadis, apal gawe sanggeus maca hadis, apal kitab, apal gawe sanggeus maca kitab tuh. Apal Islam kudu apal gawe sanggeus Islam. Matak urang mah teuing apal kana agama tapi teu wawuh cara migawe. Matak loba nu pasea antara agama Islam jeung Islam parasea, utek-utek jeung jeceng teu beres, usul jeung teu usuli teu anggeus, kunut jeung teu kunut pagelut wae. Atuh masjid teh tiap RT aya 2, ari teu kosong tina eusi. Nah, lalieur aing. Sing arapal kana gawe atuh. Allah. Nah, ari Islam nih tah ngomongkeun batur. Nari Islam nih tangah hina batur, nari Islam ti tapa pelotot ka salaki. Heuh naha atuh. Tuh aya ibu-ibu, udah urang mah cenah teu boga salaki, teu kudu dibeja-beja ka urang moal matak dikawin atuh. Ram teuing. Itu gan nene-nene tuh. Mak cenah Asep. Terus ieu cenah saroge mak tos maot. Terus urang kudu ngawin emak teu sudi. Kuring kudu kawin jeung kolot palebah sare moal teu haben mencetan jeung ngabalseman. Wah. Kudu apal kana gawe. Apal Quran kudu apal cara migawe Quran, apal hadis kudu apal cara migawe hadis, apal Islam ge kudu apal cara migawe agama Islam. Jadi apal gawena. Matak bahasa Quran, bahasa hadis nage man yuridillahu bihi khairan yupaqihu fidin. Allah deuk mere ka alusan ka saban-saban manusia yupaqihu keur saha? Keur jalma nu paqih, nu paham. Lain nu apal, nu paham. Loba jalma anu apal tapi teu paham, heuh kitu we. Ngulik-ngulik Quran pake nonyok batur. Ngulik Quran pake ngahina batur. Ngulik Quran pake ngajejeleh batur. Nah kudu pasea wae hirup jeung Quran. Apal sahadat ashadu anna Muhammadar Rasulullah, abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, ari gawe teu nyaho, akhirna teh jelema beunghar tapi naha pedit. Nah ada lain Muhammad nu pedit masih korun. Ari Nabi wir ashadu anna Muhammadar Rasulullah, abdi nyaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah atuh teu bager jika Nabi Muhammad ongkoh nyaksi. Tapi nah teu kasaksian ku batur bageurna. Nabi Muhammad itu bager, batur bakal nempok ka urang bageurna lamun aya urang nyebutkeun Muhammadna. Ieu mah ari Nabi wir Muhammadur Rasulullah aya boga harta pedit nah jadi si korun. Ari ongkoh ashadu anna Muhammadar Rasulullah tapi boga amal ibadah jadi sombong, nu sombong mah Firaun. Ari ongkoh ashadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi nah sok ngadudo mah batur, nu sok ngadudo mah Abu Lahab. Ari ongkoh ashadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah tapi gedebul nu gede badul mah Abu Jahal. Sok geura sok deuk ka mana atuh ka Nabi teh? Cinta Nabi na pedit, cinta Nabi na sombong, cinta Nabi na adigung, cinta Nabi na ria. Cinta pelebah mana bro? Hanya kata-kata belaka geuning na pagawean mah eueuh. Kumaha we ibu bareto keur dirayu? Aku cinta kepadamu anger eueuh duit mah Kang sangsara. Matak bisi di dia aya budak ABG anu kerja tuh cinta pikir bulak balik tong gampang karayu ku bibir jalu. Naha ta ieu teh korban tah. Pan baheula mah keur bobogohan nyebutkeun cinta teh na bibir, pan kanyataan mah ayeuna mana cinta teh hampir ngaleungit. Keur bobogohan mah cetot ditajong kamu sakit. Kumaha cek budak awewena iya, ih ke puskesmas ya. Kumaha cek budak awewe, ih kamu perhatian sama aku makin cinta. Coba geus kolot kieu jatuh ditajong dihoak nolo atuh eta batu eta cokor. De ada teh manis keur apel enggak ada juga teh aja biarlah teh aja kenapa gitu kan manisnya di kamu.
Coba ayeuna buru atuh hidung. Aya perbedaan. Jadi cinta hanya lewat kata-kata. Padahal Nabi mah butuh lain perkataan, Nabi mah butuh perbuatan, Pak. Imali, amal. Gitu atuh. Sahadat ge pan tilu, iqrarun bil tasdikun biqalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil euna teh era. Sahadat habeunna bibir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, abdi nyaksiin Nabi Muhammad utusan Allah. Ari awak urang teu kasaksian Nabi Muhammadna. Kalah anu kasaksian teh Qarun Fir'aun awak teh. Nu ngadudu mah Abu Lahab, Abu Jahal, gedebul wadul. Jigana ku ceramah kieu hampura apa? Kajebrodan ya, paduli teuing mah. Lamun bener ieu, lamun bener urang nyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, sedengkeun Nabi ngadidik bager. Tina ribuan ieu 1000 we nu datang. 100.000 sapoe. 100.000 poe ieu kali 1000 10 juta. 10 juta beulikeun kana beas. Isuk poe Jumaah bagikeun ka yatim, bagikeun ka miskin. Barokah taledang pangajian ku pangajian poe ieu. Enggeus nepi ka dinya. Matak balik ti dieu teh wallahu alam, ditanya ku salakina ti mana tadi pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus. Naon ukur rame na riweuh. Bener? Tah matak urang teh kudu apal kana gawe. Pan bapak ge sarua, ibu ge aa kenapa enggak ngerokok? Ibu baheula keur bobogohan apel nih. Kenapa nggak ngerokok? Dompet tinggalin. Udah jangan pikirin, uang aku aja. Coba ayeuna Pak, pana teu ngarokok, beak duit eureun TBC batur oge. Berubah. Matak cinta itu bukan kata-kata. Mun urang cinta Nabi, cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, punten mana gawena, mana buktina. Bener Bu? Jadi nu dituntut adalah gawe. Tasdikun biqalbi, yakin cek hate, iqrarun bilisan, omongkeun ku perbuatan, omongkeun ku lisan, amalun bil arkan, geura pigawe ku perbuatan. Mana sahadat teh dipigaweun teh? Aduh, lamun bener dipigawe sok Nabi toong ku ibu. Nabi Muhammad aya nu lapar dibela, aya nu yatim ditulung, aya nu miskin dibantu, jompo dipanggieunkeun imah. Ta eta nu disebut hirup bareng jeung Nabi teh. Ieu mah araracuhna, yeay. Kalau haben Prabowo disalahkan, Prabowo tuh balik gitu kieu anggar presiden teu ecereug, lain presiden teu ecereug da teu nyahoeun ka urang dieu atuh. Ibu nu kudu apal, aya nu yatim, aya nu miskin, pek tulungan yatim pang nyakolakeun, miskin pek geura bantu, nu susah pek geura tulung, pek geura talang, nu bingung pek geura tulung. Bisi aya jompo teu boga imah cing bungahkeun, nyawana ge ukur sabaraha poe deui, bungahkeun. Tuh katempo kasaksian Islamna aya dina awak urang, nyebutkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, abdi nyaksi Muhammad utusan Allah, maka bakal katempo Nabi Muhammad aya akhlakna na awak urang. Ieu mah da atuh kumaha? Tidak itu sahadat, tidak sahadat tapi gelut. Tidak itu takbir, habene kitu gurger asa teu kaharti urang. Allahu Akbar, tidak itu geus sarua Allahu Akbar, teu mikir. Allahu Akbar dipake nafsu gresok. Tidak itu Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar tapi perang. Allahu Akbar nu mana nu belaan. Aduh, cing kana para saya teh areureun gresok. Lain rudak tuh umat Islam teh aing mah aral da. Nu hiji subhana rabbiyal azim. Nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tinggal silih hargaan. Tanu kudu ditewak ku RW nu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Tah si eta nu kudu. Nu hiji diutak-utak, nu hiji dijecengkeun, keun tinggal silih hargaan. Nu kudu ditewak nu katilu nu meureub. Oh toh yo tah tewak. Cek teu kunaon mama tahiyat meureub lieur cenah itu utek-utek ijeng ya geus ngarang sorangan. Al ikhtilafu bainal ummati rahmatan, jelema nu bisa silih hargaan perbedaan bakal jadi rahmat, bakal moal jadi laknat. Ustad ge pan barareda bae maca sholawat ge da teu sarua teu. Bandung maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala Bandung. Geblus ka Cianjur jadi aya alokan salatul hoho salamul hoho
Allah tuh haha Rasulil haha Cianjur tak geblos ka dieu ka Tasik teuing teh jadi kumaha nyameureun memang aya ustad jeung memang aya pesantren meureun kitu we abah salamullah bari napas ponok pantungtung teh aduh beda punten bisi bapak osok tahlil kan nu tara mah tong dikupas kan bae tara oge ngan urang bisi osok aya nu mau tahlil tilu cara tahlil nu tungkul nu ngagideg jeung nu muih kan osok PRW Bandungan anu tungkul di juru biasa la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia tah pas isukna teh mang ayo urang tahlil deui siap nacing teh kuat siap wah geunah cenah teu lilanya heuh da hees atuh ayo oge nu tahlil bari ngagideg pan la ilaha illallah la ilaha cing teh mang nah digudag-gideg batur mah tungkul genah cenah digudag-gideg mah ngarah teh sare nu paling paur nu muih illallah 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 urang mah yakin bubar tahlil batur mah dahar cenah gologok di buruan ongke bawa ka rumah sakit isukna teh der tahlil di ditu nu tungkul nu ngagideg jeung nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah nama kejeng kudu paseha hanya berbeda cara angka 10 5 tambah 5 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 10 8 tambah 2 10 8 tambah hiji ge 10 12 kurangi 2 ge 10 menentukan angka 10 cek logika matematika berbeda jalan berbeda cara tapi satu dalam tujuan NU, Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Sarekat Islam pek bae ngan tetep sahadat sarua Nabi sarua Ka'bah sarua ibadah haji sarua naon alat make jeung kudu paseha weh kenahnya lamun jelema prinsipna kitu kabeh moal saban geureuh da tah dame ya mah lain kade cenah tong ka masjid eta cing teu naha aya Ka'bahan cing tadi mang nu kumaha masjid mang aya bentangan ceuk nu saurang cenah urang mah kadinya moal neangan masjid nu mana nu eueuhna naonan capek atuh nyeun masjid itu jadi leungit eusi kartos metodologi studi Islam metode penyampaian Islam ge barareda di Indonesia mah Pak da urang mah Jawa Barat aya nu lewat seni Pan bisi teu percaya lewat seninya ibu baheula ingat-ingat baheula keur ngaji ingat-ingat aya nadoman ge wujud ki empak tumpi tumpah empak tumpi tumpah empong pak tumpi tumpah mbok pak tung ti domba mbah bomba bomba mbah domba kem ting ting demba pak tung ting domba mbah tung ti domba pak tung ti domba pak tung ti domba mbah bomba bomba mbah bang 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 kaya qasidah alus tanpa latihan payu hak ben we latihan juga qasidah ibu-ibu tapi nu nabeuh eueuh itu kan seni Pak di Arab aya di kitu-kitu eueuh matak moal bisa sarupa jeung Arab urang mah da make seni aki-aki Pak duh ka di masjid ieu tah setengah genep eling umat muslimat hayu orang berjamaah salat subuh ayo ret setengah genep maghrib hepek we dulur orang nu di mana nu di Persis tarah kikituan bae tong saban geureuh dulur orang tara tahlil tong saban geureuh dulur orang tara muludan tong saban geureuh dulur orang tara rajaban tong saban geureuh entong piara nu urang tempo nu urang pigawe nu urang tong sok lalajo nu batur kade urang oge osok tapi amal macan sampurna sanyana weh genah lamun hirup kararitu da ieu mah haben nu diulik teh ateul tanduk babadug we aral atuh da bener sok aya nu sarupa jeung urang Arab eueuh di Arab mah taraweh jujur nepi ka jam 3 subuh jelema daek imamna Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapenting tamat cobian di masjid engal ieu nya pingpin ku hafid Quran 30 juz sapenting tamat gugulutukan we DKM jeung manehna rakyat mah da eueuh nu datang hiji aja
malahan ditanya ku kuring, Bu nah bubar ya dek neangan nu tereh. Bener cobaan bisa percaya taraweh pun 3 subuh di dieu jago kudu loba ieu ge cantang tuh tah Pak RW ge nya ge pendiri na biheung DKM ge biheung taraweh di dieu malahan besokna teh imam eta datang digemok masjidna geus cenah tong dipake anu mata keur para imam sing bijaksana di tukang aya kolot di tukang aya aki-aki nah teu kudu gengsi hareupeun Allah al ikhlas ge payu im alif lam mim atuh puguh cek itu wah euy juk beunang kana sirah ya bener jadi disesuaikan jeung kemampuan matak di Indonesia nu ceramah pan beda-beda hanya eta mang mah hayang nu bari curhat mamah dede ti Ciamis mama dan aa curhat dong iya dong mah corogi abi mah burutnya tuh usaha pek omongkeun ka mamah dede mamah dede mah bagian curhat mama ngulum ceramana hayang nu pinter Quran jeung hadis ilmu nahwu jeung sorok kitab lagi Al-Marugi Ibnu Katsir jeung segala rupa Ustad Adi Hidayat ti Banten mama hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq mama hayang nu kereng Habib Bahar tuh mama hayang nu keur pila jeung tukang teh Gus Miftah mama hayang nu jiga ojek online urang mama hayang ti golongan torekat Naksabandia Tasikmalaya pandeukeut belah dinya tah Abah Anom pasti loba muridna bapak mah hayang ti torekat Sahadatain Abah Dodo tuh Ciamis pohara Ustad dapat tinggal sakaresep sakahayang pek dami gawe mah cantang tuh iya ya jungjunan urang mana gawena ya bener hanya tak mama hayang ngulum ceramah agim pek ti geger kalong Lembang saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya AA bisa hadir di Tasikmalaya apakah ibu senang berjumpa AA ya ibu senang tapi mohon maaf AA yang kurang senang maha geus kalolot kieu hidup itu harus cicing tong ngajak seri hese hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya orang banyak berzikir hatinya akan tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana jadi AA mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan gimah lentong mama ngulum saramana ngarah rada gairah seutak seetik tapi asup elmuna hayang nu bari nyanyi mak orang Tasik kene soneta kala wis tetanggana ye Roma Irama teh orang Tasiknya bae tong dibeja-bejanya pan Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi bapak tong saban geureuh ka oma keun da eta mah bagian manehanana lain bagian urang badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam kuat aya oksigen kuat eungap kieu secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna oma keunda teh mah bagian oma atuh teu kudu riweuh lain teu kengeng kitu ulah kitu heuh kumaneh atuh ai ko batur ulah jadi umat Islam nu loba ngomentar batur bari sorangan cicing salahnya masjid teh kedah kitu kedah kieu kusia eueuh kabalegan lurah teh cobaan mana jadi lurah 2 poe bengek tah otak ieu Pak Kades kudu dihargaan aduh uyuhan jadi kades mah dana dipangkas pan ku gubernur tanya bisa percaya teu mimiti koperasi merah putih di mana anggaranana panya teh ti luhur lain nu geus asup ka desa dirobah ka dinya matak cantang tuh desa bisa ngabangun anu apa cantang tuh haben eta ka kadinya
nyaho urang oge blah. Matak tadi Pak Kades rada bebel-beban teh naon pikiran pangalayang. Leres Pak Kades. Anggaran datang aturan anu baheula aya geus dipake datang deui aturan nu anyar pan bingung Pak. Piraku Kades ngagantian. Cing atuh ulah kitu-kitu teuing aturan teh nya matak jangar kana sirah. Di mana letak otonomi daerah kekuatan Kades teh? Paingan atuh nu menang BLT pan teh Pak Kades cair. Anu 800 teh nya tos dibagikeun di dieu. Anjing. Geura sok bisa percaya data ka Pak Kades. Tanyakeun aya randa ngorak keneh meunang, aya nu geus maot, sok bisa percaya juk tanyakeun. Ta eta nu pipaseaeun teh. Ngan hampura tong nyalahkeun Kades. Eta mah teh dituna geus kitu nya Pak Kades. Tuh, tenang dibela lah. Kena engke lah engke, tenang rokona mah engke lah. Matak ieu masjid hayang makmur babari Pak tinggal silih ajenan selesai. Di dieu aya Bapak polisi, aya TNI, aya Kades, toong dina upacara eta teh sila katilu persatuan dan nembokeun dina upacara teh nembokeun nilai persatuan. Kades pan jadi pemimpin upacara, pembina. Bapak polisi jadi pemimpin. Bapak TNI pengerek bendera. Pan Bapak TNI pengerek bendera mah kudu tarik sora, bobog-dabog gede sora. Obana! Sang saka merah putih. Orwo! Rok! 2 poe di puskesmas genggerong benang. Nah, Bapak TNI kudu kitu nembongkeun wibawa negara. Mun lebe ulah moal bisa. Lol Bapak polisi lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Jawab ku Pak Kades, laksanakan. Teu kabayang lamun nu jadi Kades lebe mangga we lajeng. Golongan lebe ustad mah engke ditungtung tong kokoro kana pagawean batur engke ditungtung bagian ngadoa. Pan ngeunah ku kiai mah Al-Fatihah. Teu kabayang lamun polisi ngadoa Al-Fatihah ditonjok ku malaikat atuh. Matak hirup teh pek geura cicing dina bagianana masing. Heuh ieu ge masjid bakal makmur lamun cicing dina bagian masing-masing. Kitu Pak silih ajenan lah selesai hirup. Malah toong Kangjeng Nabi di masjid jiga kumaha keren atuh, keren. Ya Abu Bakar, kunaon si pulan teu datang ka masjid? Ya Rasul gaduh sametan. Kamana sametanana? Ka warung nu deukeut masjid. Matak ieu kade masjid deukeut warung. Mana? Tawayahna nu gaduh warung magrib jeung isya tutup. Nah, bisinya ngaranyuk ti dieu. Pan aya warung deukeut mah hoream ka imah heula pan. Ah kagok cenah urang udu di buruan. Meuli we kopi. Enjing cenah nya. Akhirna teh pan. Enjing tuliskeun we heula. Geus 3 bulan haben tuliskeun heula atuh bangkrut nu boga warung. Eureun pan ka masjid teu kabayar. Ceuk Nabi teh, "Oh, anjeunna teu ka masjid lantaran gaduh sametan." Nya ya Rasul. Deuh umat kuring nepi ka kitu-kitu teuing. Cing saha di antara urang nu boga duit leuwih? Ceuk Usman, "Abdi ya Rasul, pangmayarkeun hutangna ngarah daekeun ka masjid deui." Pangmayarkeun Usman ka ditu, "Ya pulan, ka masjid deui." Nyata urang teh era, kunaon era? Boga hutang ka warung, ku kami geus dipangmayarkeun, bebas hutang anjeun. Itulah Islam, Pak. Coba lamun di dieu nu boga hutang, arek mangmayarkeun, moal teh dibahas na mimbar. Ku ustadna langsung, "Bener di urang mah iman hengker, geblek hutang wae kuat, eureun ka masjid." Tapi omongeun maneh mah. 2 Abu Bakar, kunaon si pulan teu ka masjid? Udur ya Rasul. Geus sabaraha poe? 2 poe. Saha di antara urang nu boga duit leuwih? Ngaracung kabeh Pak. Utsman, Ali, Umar, Abu Bakar. Abdi ya Rasul, kadiekeun. Bade naon ya Rasul? Urang ngalongok anu udur. Leugeudeut ti masjid teh nempo nu gering. Jeung aya cara Nabi nempo gering kieu ya Bu. Sabaraha poe anjeun gering? 2 poe. Geus ka dokter parantos beak sabaraha 300. Yeuh ku kami digantian. Mana nu karasa? Ieu dekul Nabi ngadoakeun, Nabi ngadoa sahabat ngaaminan, pan beres duit meunang panyakit beres. Ngacung di dieu nu penuh gering nepi ka dinya. Urang mah antara RW jeung RT da ngadon pasea atuh nu penuh gering teh. Hiji waktu RW nu gering, RT datang, "Pak RW, bejana gering." Heeh RT. Sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter, TMC pan aya dokter rumah sakit. TMC
beak sabaraha 5 juta eta cek RT sing kuat sing sabar keun bae ujian Allah hayu Pak RW assalamualaikum RW lamun cager hayang mecat si eta tah hiji waktu RT gering RW dendam jadi cager nanti lain ku dendam diwartosan ku garwana ku istrina pah pih udur RT dek nempo aing mah RT bejana geuring cek RT teh RW sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 sarua apa pidatona sing kuat sing sabar kun bae ujian yeuh assalamualaikum ieu amek itu amek cager duanana jogol hareupeun masjid geratoong Nabi Muhammad cara nyuburkeun masjid sangkan manusia daek ka masjid jadi solusi keur kahurupan umat sararea bener sok jarakat mere nu baleunghar datang ke masjid punten gitu yeuh abdi zakat harta punten yeuh abdi zakat mal punten yeuh abdi zakat profesi punten yeuh abdi zakat tina kongkorong gunukeun di masjid ieu engke tiap jumaah ulem fakir jeung miskin bagikeun deui hareupeunana yakin ieu masjid penuh laras Pak tina ungeukna mah ungeuk ka harti teh ngan palebah balik teh dieu mah Pak menang naon dia urang teh udunan ka masjid tuluy zakat mal ka masjid rada geloting ustad kitu didenge teuing capek otak hirup mah pek geras silih ajen hiji tah cara metode nyuburkeun masjid mah babari kadua Pak fungsina masjid teh adalah lain sakadar datang loba jalma berjamaah di masjid tapi alangkah lebih halus lamun masjid ngaberjamaahkeun hate-hate jelema di luar masjid ngaberjamaahkeun hate-hate di luar masjid dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah hepek we pek eta mah sakadar cangkang eta mah sakadar wadah eta mah punten wadahna teu kudu riweuh kahartos ya jeung urang teh ulah nerjemahkeun bahasa batur ku bahasa urang tong nerjemahkeun bahasa batur ku bahasa urang ibu lalajo kuring aya teh merek tu ustadeun sok we jujur aya teh merek tu ustadeun teu cenah bae we tapi aya tapi nalika Allah milih kuring kudu jadi penceramah ieu nepi ka dieu nepi ka Jawa Tengah nepi ka luar Jawa nepi ka Jawa Barat artina Allah milih kuring Pak sanajan bajuna kieu calana kieu ai ku Allah dipilih 1000 jelema ngahalangan kana gerhana ulah jadi penceramah nu 1000 bakal gering naha mikiran takdir kuring bener cobaan kamu ku Pak RW geus gami sing ngangsar udang sing badag jago kode nu ngulem moal diulem malah cek wargana alhamdulillah RW anyar tobatku sabab takdir lain ayana baju takdir lain aya dina kopeah tapi takdir aya dina kun payakun Allah Rabbul Alamin matak hirup geus tong sok lalajo takdir batur takdir urang ge can karuhan ngeusan geus jam 5 astagfirullahaladzim lain di dieu mah jamaah teh parlontong kieu maknya aya ka ustad ngeusan dicarek aneh aing mah kumaha naon capek ngantosan nah jam sabaraha ibu ka dieu jam sabaraha jam 1 tah pertanyaanana saha nu nitah jam 1 nu nitah eueuh der datang jam 1 ibu teh kudu kaharti ladang pengajian teh bubar ti dieu teh aya salaki nu keur pepelengkingan dina kursi nu teu datang mah eta teh keur masak keur nyangu mah naha teu pangaosan bapak punten eueuh izin ti salaki teu meunang kaluar ti imah ta eta ibadah mah teu diizinan teu kaluar coba ieu teu diizinan ge maraksakeun nu teu hadir mah masak nyangu tuluy keur taruang anu teh bae mah sagedeng ngeusankeun bae teu pangaosan nya bapak ngong magrib adzan babarengan salat itu ibadah kaciri Pak coba ieu balik ti dieu bari sangucan asak masak acan jam 1 teh apaan cek salaki di mana nempo salaki nyebut panona kieu di mana ibu pan kapancing di mana pangaosan ari kieu matakna hadir eueuh ka era sia mah lurah we datang maneh nu tara ari ibu hideng teu manyala da ngaji jadi hohoa ka salaki bener
Aduh. Moga-moga Bapak Ibu sing sarehat. Pak Lurah tak utama doakeun aduh. Aturan-aturan pemerintah pusat ayeuna matak nyekek kanu jadi lurah. Ngan teu waniun ngomong. Karena hari urang mah wani demi tah. Nu menang bantuan kadang-kadang nu gedongna 2, nu mobilna aya, menang bantuan pan lurah bingung Pak. Bingung. Asli sok bisa percaya. Urang mah nyaho da. Ngan nu salah lain kades, lain lurah, lain. Da diajukeun mah tuluy-tuluy. Unggal tahun oge sensus penduduk di segala rupa ngan anger datang deui. Eta we anger datana teh. Nya Pak Lurahnya. Matak cek Pak Kades teh aing mah. Matak loba diteun kuring mah kades ngeluh, capek cenah euy. Ai kuring jawaban teh simpel, eureun. Tapi si ibu loba ngeluh, hirup teh di dunia teripu, geura balik ka ditu ka akhirat jung. Dunia mah tempatna pana teh ruksak, matak neangan katenangan di dunia moal kapanggih. Da tenang mah lain di dunia, tuh di ditu saha nu tenang, eueuh nu tenang. Bapak boga budak tenang henteu mikiran sakolana, geus sakola mikiran gawena, geus gawe mikiran jodona, geus jodoh mikiran anakna, geus boga anak mikiran daharna, geus dahar mikiran imahna. Deuk tenang nepi ka iraha, pikiran nepi ka rajat kitu. Matak hayang tenang mah arwih ka ditu. Kau bisi harayang tenang, da di ditu alam tenang mah alam akhirat, di dieu mah lain alam tenang, alam riweuh. Mata ku sabab riweuh, pepeuriheun dunya geus riweuh, tong sok ngariweuh diri. Kieu we atuh ari ulah ngeusan mah kuring nanya mun ceuk ibu kahartos tak kakara urang ngeusannya, Bu kahartos. Amit. Lain mun ceuk ibu teh Bu kahartos tah berarti teh ceramah alus. Mata kahartos teh alus, mata kaharti. Bu kahartos. Cing teh kumaha lamun mustami nyebutkeun teu anggar kudu ngeusan sakitu wae teu kahartieun komo dituluykeun ka lieur-lieur sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Al Mukarram Bapak Ustaz Nanagrahana. Foto heula. Ngaturkeun nuhun sakali deui ka Bapak Ustaz Nanagrahana. Anu salajengna panginten acara doa anu insyaallah bade didugikeun ku Al Mukarram Al Ustaz Bapak Suryoto waktu sinareng tempat nyangakeun ka mantena.